pikeunna abdi wala ta'ronnam tupil sholati wala ruku'i wala sujudi. Moal tiasa bersenandung abdi ka Allah dina salat abdi, moal tiasa biasa bersenandung ka Allah dina ruku jeung dina sujud. Lamun teu aya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi tamata kurang hoyong diparhatoskeun ku Kangjeng Nabi hoyong ngahariringna di Madinah di payunan Rasulullah, ngahariring deui di Madinah di payunan Rasulullah. Khairul bariyah nadra ilayya khairul bariyah nadra ilayya ma anta illa ya sidi kanjul atiyya ma anta illa ya sidi kanjul atiyya khairul bariyah pangsae-sae na jalmi yane Kangjeng Nabi Muhammad payuneunana urang di Madinah. Khairul bariyah he pangsae-sae na jalmi nadro ilayah mugi Gusti marhatoskeun ka jisim abdi. Urang hoyong diparhatoskeun Kangjeng Nabi hoyong nadro ilayah mugi Gusti marhatoskeun ka jisim abdi ma anta ilayah sidi kanjul aliyah margi teu aya di salira teh Gusti kaula kecuali salira kanjul abdiyah gudang pemberian ti Allah. Kangjeng Nabi teh jadi gudang pemberian ti Allah subhanahu. Nabi al-huda la tangsani min syafaatin ya Rasulullah. Nabi al-huda he nabi anu jadi petunjuk latang sani mugi Gusti teu hilap ka jisim abdi min syafaatin tina nyapatan ya Rasulullah he Rasulullah. Ta urang teu nyonkeun syafaat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nya Bu arapalkeun shalawat NU di majelis taklim baca budak sina apaleun bahwa urang mah boga imam anu dituturkeun tauhid eta nu dituturkeunana fikih ieu nu dituturkeunana tasawuf eta nu diikutina eta ngaran ahli sunnah wal alhamdulillah. Tah sakitu we nya Bu nu kasangakeun ku abah ngan ayeuna kumargi bade menjelang sasih Ramadan Bu. Alhamdulillah di dieu kumpul para guru ngaji, para ajengan, para ustad, terutama nu termasuk kana forum silaturahmi guru ngaji atau forum FSGN, forum silaturahmi guru ngaji anu dibentukna dipimpinna ku abah di Jawa Barat. Alhamdulillah kareka bentuk genep kabupaten FSGN forum silaturahmi guru ngaji khusus guru ngaji aswaja ahli sunnah wal jamaah teu diasupkeun guru ngaji luar ti ahli sunnah wal jamaah keur naon ngadamal eta nyata keur nyalurkeun iman Bu. Hayang babarengan ngawangun masyarakat anu iman jeung nu amal soleh sami perjuangan para guru ngaji ngadamal masyarakat anu iman jeung anu takwa anu amal soleh ngarah di akhiratna kabagean sorga cek Allah innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika lahum jannatung tajri min tahtihal anhar. Sanyana-nyana jelema mah cenah nu iman jeung nu amal soleh nu kitu anu bakal menang surga anu singgalenggeng caina ge ti sanapeunana. Maka mudah-mudahan ibu-ibu sadayana Bu iman heula dibangunnya Bu anu leres kakara urang ngabangun amal soleh sabab cek Kangjeng ge ibda'u bima pada Allah anjeun kudu ngamimitian kana perkara anu dianggo mimiti ku Allah. Allah samemeh ngabangun amal soleh nyarioskeun heula iman illal ladzina amanu wa amilus solihati. Mudah-mudahan urang tiasa ngabangun iman jeung amal soleh anu leres. Da ari Isra jeung Mi'raj teu kateraskeun nyarioskeunana nya Bu, da geus biasa
Moga-moga we urang berkahna tina sasih Rajab kana sasih Rewah, mudah-mudahan urang didugikeun dugi kana sasih Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal. Mangga urang tutup we ku doa langsung. Allahumma shalli ala sayidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu taala kulli sahabati ajmain. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana. Ya Allah berkahkeun jisim abdi dina sasih Rajab sareng sasih Sa'ban. Wa balikna Ramadan dugi abdi sadugikeun abdi sadaya kana sasih Ramadan. Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa alaniyatana. Ya Allah Gusti anu uninga kana rahasia sareng lahiriah abdi sadaya. Pakbal ma'dzirotana ya Allah, muga nampi Gusti kana pauduran abdi sadaya. Wa ta'lamu hajatana ya Allah Gusti anu uninga kana hajat pangabutuh abdi sadaya. Paktina su'lana ya Allah, muga maparinkeun Gusti kana permohonan abdi sadaya. Wa ta'lamu ma fi nafsina ya Allah Gusti anu uninga kana kaayaan diri abdi sadaya. Gusti anu uninga kana kakirangan sareng dosa abdi sadaya. Pakfir lana dzunubana ya Allah, moga ngahapunten Gusti kana dosa-dosa abdi sadaya. Allahumma inna nas'aluka imanan yubasiru qalbana. Ya Allah abdi nada nyuhunkeun ka Gusti nyuhunkeun dipaparinan iman anu matak ngabingahkeun kana hate abdi sadaya. Wa yaqinan shadiqon ya Allah paparinkeun ka abdi sadaya kayakinan anu leres. Hatana lama annahu la yusibana illa ma katabtalana. Sehingga abdi sadaya tiasa ngayakinkeun ya Allah moal anu keuna ka diri abdi sadaya kecuali perkara anu parantos dipastikeun ku Gusti kanggo abdi sadaya. Ridhon minka bima qasamtalana ya Allah abdi ridho kana pembagian ti Gusti anu dipaparinkeun ka abdi sadaya. Allahumma anta waliyana fid dunya wal akhirah. Ya Allah Gusti teh anu ngurus anu melihara abdi sadaya di dunia sareng di akhirat. Tawafana musliman ya Allah mautkeun abdi sadaya dina kaayaan muslim. Wa alhiqna bisolihin gabungkeun abdi sadaya sareng jalmi-jalmi anu saroleh. Wa roho jaya wala maftunin bari henteu kahinakeun jeung teu kapitnah. Allahumma la tada'lana fi maqamina hadza dzanban illa ghafartah. Ya Allah mugi Gusti henteu ngantunkeun abdi sadaya dina tempat ieu. Tengantunkeun dina kaayaan dosa kecuali Gusti ngapunten heula kana dosa-dosa abdi sadaya. Wala hajatan ila qadaitah ya Allah mugi abdi sadaya teu dikantunkeun dina kaayaan hajat. Ila qadaitah kecuali Gusti memenuhi heula kana hajat-hajat abdi sadaya. Payasar taha ya Allah gampilkeun hajat abdi sadaya. Payasir umurona gampilkeun urus-urusan abdi sadaya. Wah tim bisoliati amalana muga nungtungan Gusti kana amal abdi sadaya kalawan amal soleh birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma angtasir lana intisara kali ahbabika ala a'daika. Ya Allah tolong abdi sadaya sapertos Gusti parantos nulungan ka jalmi-jalmi anu dipika cinta ku Gusti. Ala a'daika tolong kana tiasa ngelehkeun musuh-musuh Gusti. Allahumma la tumakkinil a'da fina wala minna. Ya Allah mugi Gusti henteu memberikan kesempatan ka musuh-musuh Gusti musuh abdi sadaya dina ngaruksak abdi sadaya. Wala tusallitum alaina bidunubina mugi Gusti henteu ngalepaskeun musuh-musuh Gusti ku sabab dosa abdi sadaya. Allahumma amin fi autanina ya Allah amankeun negara abdi sadaya. Wa aslih aimatana maslahatkeun rapihkeun akurkeun para pamimpin-pamimpin abdi sadaya. Waj'al wulata umrina fi man khofaka wa taqoka jantenkeun ya Allah para pamimpin-pamimpin abdi sadaya jantenkeun jalma nu iman sareng takwa supados nyanak barokah ka umatna. Allahumma ij'alna minan nafiin ya Allah jantenkeun abdi sadaya jalmi anu manfaat kanggo diri abdi sadaya, manfaat kanggo kulawarga anak incu abdi sadaya. Ya Allah jantenkeun abdi sadaya jalmi anu manfaat kanggo jalmi-jalmi anu aya di sekeliling abdi sadaya. Manfaat kanggo nusa, bangsa, agama sareng negara birahmatika ya arhamar rahimin. Wa bi barakati syafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Rabbi firli amin. Hapunten anu kasuhun wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.